goblok pisan. Goblok incu paparatak. Eueuh anu pang ngahurungkeun seuneu-seuneu acan. Jadi tuh hurung wae di. Ih. Tak. Ih. Mak. Dasar ini budeg. Mak. Naon ari sia? Maman, teu bakat sopan jeung ngajawer ka ini teh. Emangna aing teh budak? Da mana di gegaroan teh teu ngadenge jiga nu budeg. Ari aing duit di mana atuh? Tuh minta ke bapak sia. Bari sakalian geroan bapak sia cenah ka dieu pangurungkeun hawu. Hese ka tadi. Heuk, jawa. Terus tunjung goblok incu teh. Make jeung ngajawer ka aing. Dasar ini budeg da teu minta duit. Geus masalah ya nini teh. Nita ngahurungkeun kompor. Dasar nini budeg ngahurungkeun kompor teh bisa. Cek aing oge meuli gas. Cekek ku aing nini teh. Cek aing oge nini 16 mulut. Ngahurungkeun kompor teh bisa meuli gas atuh. Naon atuh? Ya. Naon? Aguron wae naon? Naon atuh aing maneh? Gogorowokan tadi da aing teh da teu bonge. Cek aing oge mah. Ieu meuli gas. Geus katinggalan zaman nu kieu patut mah. Meuli gas. Nah ari sia make jeung ka aing ditah meuli beas. Apaan cik keneh kamari teh pan aing teh panen beas. Ieu mah tuh hese tuh. Astagfirullahaladzim dasar budak. Lain beas, mak. Gas. Cik atuh mak. Rek naon tadi ngaguran teh rek naon? Nah ari sia tadi ka aing teh meuli beas, ayeuna minta duit. Teu anak teu bapak ka aing teh. Emangna aing teh anu pangusahakeun duit we. Teu gablek ka cedo, teu gablek ka era. Capek ngomong jeung nini 17 mulut mah. Nek nanyakeun naon, jawabna naon. Lieur. Eta si goblok, bisa capek kene hungkul. Sababaneuleun teu budak teu bapak. Sia tita panghurungkeun hawu, ngadol tita meuli beas. Dasar si belagu, si budak belagu pisan sia. Ieu hawu tadi. Mak. Pokoknya boga nini teh kan budak. Mak. Naon deui atuh ari sia? Mak nyaho itu tempat viral. Ari mana nyaho kolor ti mana? Ay. Sia, kepanggih ku aing mah. Berarti berenang sia anu sok malingan kolor aing teh nya. Si emak. Mak, tempat viral. Ari sia maling cancut ti mana? Masa nu ieu cancut tempat viral, Mak. Tempat viral. Oh, tempat viral. Di mana? Tinggalin, Mak. Batur, Mak, geus katararieu. Tempat mah teu ngeunaheun. Piraku orang-orang dia asli teu kadinya. Hayu, Mak. Halus ya. Hayu, Mak. Hayu. Mingke heula sampai. Si mama kadon nubrukkeun. Sia lurus tunjung kan ini teh belagu. Hai ngepikeun kagak dupak cawok. Kaburu nutup. Mingke heula tuh. Kaburu, Mak. Sia. Kaburu ibu atuh, Mak. Anjing goblok. Ayo atuh, Mak, kaburu ieu. Lawan ada tuh. Tuh kan, Mak. Mak halus kieu kan, Mak. Wow, indah sekali, Neng. Mak kabelah ditu deui, Mak. Di ditu mah leuwih alus, Mak. Tinggal loba kitu tinggal pengunjungna ge, Mak. Hayu, Mak. Hayu, Mak.
Hayu saya ke domba. Cek Eti oge. Aing teh capek hayang nginum ya teh. Cek aing oge da moal nyambung jeung ini aing geus nyaho ini aing mah budak. Ya mak alus kan cek Eti oge. Matakna mama da loba cicingna di nu hawu wae kali-kali atuh mak. Tinggal Yes. Doma sanya di dieu mah mengukut doma tanya mah. cek aing oge da moal nyambung jeung ini aing. Jika nama mengukut doma di teh matak betah pokoknya mama di dia mah. Mak, sebenarnya daripada ngukut emak mending ngukut domba. Tuh, itu tinggalin kasep. Nah, cek aing oge Saya kan. geningan Ari Sugante teu kieu di tempat viral teh. Da mamak teu apa, karek apal ayeuna. Aing ge da teu nyambung ini aing mah. Mak. Tinggali mak. Alus ya mak. Di belah ditu mah maneh kalah resepnya dilinggareulis. Aing oge da gablek ini teh moal nyambung da budeg. Aing mah deuk diuk Kangkeul. Bener pisan pemandangan teh meuni endah ku endah-endah na ieu pemandangan emak teh tegat tunduh hayang sare sakedeung mah tadi lompatan dasar si lurus tunjung incu goblok aing di balon lompatan. Goblok buru setelah